Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah anu dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia patepangna urang di ieu tempat teh dibarokahan jeung dirukunkeun hubungan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Tina kahirupan urang pasti aya hiji waktos urang teh patepang sareng jalmi anu ngabuat urang ngarawaskeun tenang, anu nyaman upami urang teh ngobrol sareng eta jalmi teh. Eta jalmi teh sae akhlakna, henteu ngan sae akhlakna tapi gaduh pangemotan anu positif. Henteu ngan saukur tina lambeuna hungkul tapi luarna fisikna gaduh fisik anu bersih, anu wajahna teh cahayaan. Tah eta jalmi teh kaasup kana ciri jalmi anu ngajagi kabersihan dirina. Ai kabersihan diri teh diajarkeun teu ku Rasul. Mumpun. Aya hiji hadis tina hadis riwayat Ahmad nyaeta an-nadhafatu minal iman. Kabersihan sabagian tina iman. Kabersihan diri dibagi janten dua. Anu kahiji nyaeta kabersihan fisik, kabersihan tina luarna. Naon wae kabersihan fisik anu diajarkeun ku Rasul. Contoh-contohnya nyaeta anu kahiji wudu. Sateuacan urang ibadah ngadep patepang sareng Allah, urang teh kudu suci tina najis-najis. Contoh anu kadua nyaeta adus atawa mandi wajib. Mandi wajib teh kudu urang kedah ku urang dilaksanakeun saatos urang berhadas besar. Muhun. Contoh anu katilu nyaeta potong kuku. Potong kuku teh diajarkeun ku Rasul supados henteu janten sareng bakteri. Eta kuku upami diantepan saur dokter mah eta janten sareng bakteri. Upami saur abi mah janten rorompok bakteri. Kacida geuleuhna, kacida jorokna. Upami diantepkeun henteu dipotong-potong. Mata ku Rasul disunahkeun potong kuku teh 40 dinten sakali. Muhun leres. Contoh anu kaopat nyaeta bersiwak. Upami zaman Nabi mah ayana siwak, upami zaman ayeuna mah ayana sikat gigi. Urang teh kudu ngajagi bau lambei urang. Kunaon kusabab naon urang teh kudu ngajagi bau lambei. Kusabab sadi dinten urang teh patepang sareng jalmi-jalmi. Urang ge patepang sareng Allah tina salatna urang. Upami teu dijaga eta bau lambei, kumaha eta jalmi anu kaganggu jeung bauna? Upami ngaganggu jalmi teh kaasup tina dosa kecil. Mata urang teh kudu ngajagi bau lambei sareng ngajagi tina panyakit-panyakit anu naudzubillahi min dzalik tina
aya tina huntu urang. Sabenerna mah kabersihan fisik teh entengan ukur eta 4 hungkul anu diajarkeun ku Rasul teh. Seueur anu sanesna anu diajarkeun ngan eta salah sahiji contohna. Upami orang sadayana ngajagi kabersihan fisik istiqomah, insya Allah eta teh ngajantenkeun karakter tabiat orang janten jalmi anu rajin, janten jalmi anu disiplin. Ngan kabersihan fisik hungkul anu dijagi ge henteu bakal sampurna imana mun urang teh henteu ngajagi kabersihan anu kadua nyaeta kabersihan hate. Kabersihan hate teh kudu dijaga. Salah sahijina naon urang teh teu kedah gibah, henteu kedah gunjing. Eta teh salah sahiji sumber penyakit hate. Sabab naon? Eta dosa teh la sanes keur sorangan hungkul ngan eta dosa teh bakal 2an, 3an, 4an. Maknya teuing gibah sorangan. Ai gibah kan sareng rerencangan. Muhun leres. Matak urang teh teu kedah gibah. Komo deui ieu ibu-ibu sadayana anu di dieu tong sok gibah upami patepan sareng babaturan. Eta teh salah sahiji penyakit hate. Anu contoh kadua nyaeta henteu kedah iri hati, dengki. Nauzubillahi min dzalik. Upami urang teh diirian didengkian ku urang, ku jalmi anu sanesna. Punten. Upami urang iri jeung hiji jalmi jeung sadayana pasti hirup urang teh teu tenang. Hoyongna teh ngajatuhkeun we eta jalmi teh. Hoyong ada hoyong siga eta, hoyong siga eta, hoyong gaduh ieu, hoyong naon rupina. Eta teh teu kedah iri jeung dengki teh. Contoh anu katilu nyaeta henteu kedah was-was. Upami bahasa zaman ayeuna mah henteu kedah overthinking. Teteh-teteh anu aya di dieu leres? Leres. Punten teteh-teteh Gen Z tong sok overthinking kanu masalah-masalah anu seharusnya teh henteu dibesar-besarkeun. Urang teh kudu masrahkeun diri ka Allah, kudu tawadu. Muhun leres? Muhun leres. Tah naon wae obat-obat keur penyakit hate teh. Anu kahiji nyaeta salat. Salat urang kudu dijaga. Salat anu 5 waktu. 5 waktos punten. Salat urang anu sanesna siga salat duha, siga salat tahajud, qobliyah sareng ba'diyah. Kudu dijaga eta sadayana supados urang teh janten jalmi anu bersih hatena. Contoh anu kadua nyaeta perbanyak zikir. Urang teh kedah seueur zikir tina sadi dinten teh zikir ngemutan ka Allah teras. Anu katilu contona nyaeta kudu ngajagi silaturahmi urang sareng rerencangan sareng kaluargi sareng sadayana muslim muslimah supados urang teh diselamatkeun diridoan ku Allah dibarokahan ku Allah.
anu kaopat obat tina panyakit hate nyaeta gaduh rerencangan anu sae akhlakna, anu sae pergaulanna, eta teh ngajantenkeun urang bersih hatena. Jemaah anu dirahmatan ku Allah, bersih hate teh, bersih fisik teh kudu dijagi ku urang sadayana. Upami henteu punten kasadayana eta teh acan sampurna Islamna. Ku sabab Rasul oge ngajarkeun urang sadayana keur bersih. Dijagi sadayana kabersihan ti luar nepi ka leubet urang sadayana. Mugia ceramah anu ku abdi sorangan ku pribados disampaikeun dinten ieu wengi ieu dibarokahan ditampi ku jamaah sadayana. Amin. Hatur punten upami aya kalepatan tina bahasa tina perlakuan anu ku pribados diperbuat. Widi pribados gaduh pantun. Sate acan ceramah ieu ku pribados ditutupan. Ikan hiu ngalayang-layang anu bersih dirina ku Allah sayang. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.